Indra Mendra Winulan Sastra Tinuara Panjiang Engawus Negih Kanda Purwantara Purwa hartosipun wiwitan Tara hartosipun kraton Karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih Kejiabi ti salabeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Purbakancana Nagara Berat Beunghar ingkang dados Nalendra dudu telu dudu loro anging sawiji-wijina inggih mangnusa pengawak denawa kekasihipun Bibisik Prabu Purbasakti ingkang sampun wonten ing setingil binatur rata lengahing dedampar dentapin lalipiting sososari nenggana waratna lemek babut prangwedan niki nanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah ditaretes inten rinuk murub mubiara kadia kunang-kunang remagan klian patih Purbadenta lan suwiji senopati kalapidek sasami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra Watakuantos sang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan pengawakan jangkung gede simardada bewese merostaya papadana pasemon lirbang barongan upamangan deka gelegerin alas bengkak sotsan nyorot nandingan surya kembar anu dina waktus ieu sang Nalendra kenging kabungah anu luar biasa wireh putrina anu kakasih Dewi Purbaningrum parantos tutas tina masantrena kalayan parantos pinuh kudidikan rohani lan jasmani nyaeta ngudag ilmu bab kamanusaan sadayana sami ngantos kana dawuh Nalendra teu aya anu wantun batuk-batuk acan pangaruh tina luhurna wibawa sang Nalendra sang Nalendra iya saur nira dan anak panjang sinugi iya senengih sabda anak panjang senengih sabda
wala bakti dening asih ya dening asih ya kang asih ora katarang Sritinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Sritinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna sarba kapuspitan udian nang yang pajeraking sarwa rukma ya sarwa rukma renggeng manik narawata di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Purbakansana Sang Nalendra Bibisik Purba Sakti Remagantian Pati Purbadenta lan Senopati sami tungkul hamari keludat jemah dari mang sabda ajrih ningali pamor Nalendra watekwanto Sang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan ngandika kawadaling lisan mekaten pengantikan ibu anu payus dipiagul kalayan dipireus lan Senopati yap kaharep kaulah Sri Paduka Gusti pupu dening ati abdi Gusti nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sama pangabaktos konyo panjenengan ditarima pujastuti sampean kalih nati eta tansah diajeng-ajeng aya pikersaan naon Sri Paduka ulah anak tenang we Paduka abdi Gusti nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun semrah baktos kahunyu panjenengan heg ditarima kahunyu Kakang Pati nuhun ki adi nuhun ditampi bae kalihna ti eta aya pikersaan naon ieu teh purwa panjenengan kersani malang tansah diajeng-ajeng Gusti tak ieu geuning aya kagungan karaton sisi jalan teh ieu Purwa dihaturadan linggih leres saperkara mah hayang panggih hayang ngobrol kieu ngarariung tau da ai anu aya patula patalina jeung kaayaan nagara mah urang teh geus rada rine
anu demo geus rada areureun rada tiis karasana tiis seuli herang panon leres paduka kadua nati eta ngahaturkeun nuhun Ki Adi parantos tiasa nyaosan kana pangangkir tau leres Gusti sajaba nati eta kaula teh dek ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Ki Adi ka senopati ka sajumlah aparatur nagara oge ka sajumlah masyarakat negara anu parantos ngiring ngarojong nyingkilkeun baju leungeunkeun sakatuhu nyaeta dina mangsa ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea di malam kalayan menta supaya dironjatkeun deui dina naon rupaha pengabdian urang ka nagara jeung ka bangsa diestokeun paduka malihan ai masyarakat di dinya mah kulan Gusti beulah tongoheun pada larang mah parantos nganuhunkeun ku seueurna proyek ayeuna cantina air bersih nya kalaresan kapan lurahna teh anyar deme 2 minggu ieu teh nya juragan Anik nya atuh tina pangwangunan sakola-sakola SD aya teh kengeng bantosan anu parantos katinggal diwangun kulan Gusti heeh atuh dina pendidikan ayeuna sakedap depan bade nyebar ngeunaan Puad di mana? Puad eta sesepuh tinya ti Ciburia. Yes. Eta mah kiai atuh. Ciburia Ciwidey. Ari Puad tinya eta pendidikan anak PAUD sanes Puad. Pendidikan anak-anak usia dini. Kitu kulan Gusti parantos disebarkeun kangge pigurueunna nama ka tiap-tiap kampung ngeunaan pendidikan da puguhnya kitu kapan ieu nagara urang teh mereyogikeun sumber daya manusia nu berkualitas syukur kitu kulan Gusti sok lebar temenan upami ninggal kana sawatawis kaayaan nagara anu parantos sakieu hareng-hengna kulan Gusti pajejet kudu deuleuan taena mah urang ngeureueuh we keune anu parantos ruksak mah nya ayeuna urang omean deui utamina nyaeta dina ngadidik marurang kalih waktu eta teh anu laras-laras kedah micinta ka lemah cai sorangan kitu kulan Gusti ya kahiji micinta kana lemah cai sorangan kaduana micinta kana budayana sorangan alus margi katinggal ayeuna teh barudak teh eda kaulinan diburuan teh parantos ampir laleungitan mode gondang galah sasalimpetan encerak iya ayeuna mah parantos digenti ku PS barudak teh kulan Gusti iya eta we anu apa teh si Pombob iya sareng Doraemon kitu kulan Gusti sok ronjatkeun sajaba nati kitu kaula teh ieu teh luar biasa meunang kabungah teh Ki Adi leres kulantaran si Nyai ayeuna da kumaha atuh kabawakeun ku anak kaula teh tuang putri anak kula si Nyai Dewi Mustika Dewi atawa Purbaningrum anu sasatna teh manehna mah ngulik kana ilmu bab kamanusiaan jadi kabawakeun kaula teh eukeur mah
ngulik kana bab kamanusiaan da puguh si Nyai mah anak kaula da manusia malah loba lalaki nu katari kataji ka pati-pati ka penang asmaragama loba jajaka nu kaedanan marukana ungapoe teh cing salaleber pahade-hade kendaraan ditabuh we telakson teh marukana tutot maksudna mah meureun ngahlaran kitu ngana si Nyai teh atuh acuh ka lalaki teh ngan tina kaacuhan ieu si Nyai melang aing teh melang kumaha sieun teu bogoh ka lalaki paur sieun jadi nona igun aing mah nah moal Gusti piraku anu jadi kamelang teh eta ngan deui pati-pati kaula boga minantu oge hayang ka jelema anu saluhureun kaula kakayaanana gitu lain pi duit aing mah naon sababna bisi sangsara ke ditinggalkeun paeh kitu budak ngan hiji-hijina ai jodoh mah panginten Gusti kumaha ceuk bogoh murang kalih we nyeta loba teh nu nuturkeun bogoh teh pan kaituna mah amurasut sabab ngan ukur samet bogoh hungkul mah hartina meureunan kudu geus dewasa ngaran-ngaran kus boga salaki teh nya kantenan tak kitu Ki Adi malah kaula teh sok kabita ngadengekeun sejarah-sejarah nu geus kaliwat make jeung di nagara diayakeun pesta saemara sagala lamun teh masih Nyai beuki dieu beuki loba nu dararatang nu bogoheun timalan dek disaemarakeun keun bae patih jadi jago saemara lamun teh mah ayeuna si Nyai aya nu ngaharepkeun dek dipentes we tanaga jeung pikiran pikeun milih jodoh si Nyai mah urang saemarakeun we wayahna maneh jadi jagona tih kira-kira na sanggup paduka Gusti pupu dening ati dina leresan dieu tadi oge pan bujeng hingga kapulut marganing tanaga larapati ge kasangakeun karesep teh lalajo gelut teh aing ge dawuh deui olahraga anu sok dilalajoan malintang titinyu jeung sepak bola nya Persib ge pan eleh lumayan Gusti 3 hiji leuheung lamun saeutik elehna teh da 3 geuning jeung mana sareng Persija nya da biasa ai main mah eleh jeung meunang laras kulan Gusti ngan eta we atuh da mun di kandang jeung minang teuing elehna deui nya gitu kagila-gila keding kulan Gusti nya bari pamain teh meuli teh nya padahal lamun abdi mah bangsa abdi dibeulina nya wah resep panginten Gusti nya bisa maneh nyepak bola kapungkur oge marukana tobros tar rambang bola teh nya ku bola sanes kaduruk mana karep wae sia kitu margi latihan mah sering abdi teh nyepak pun bojo nya kitu tak kitu Ki Adi pokona lamun diparengkeun si Nyai menang jodoh wah 40 poe 40 puting aing mah nya gitu Pak pangaosan 15 puting papai ku aing kiai TKB dodog penca jeung sajabana wah
sanajan aing boga anak awewe geus gede biasana pan singa Depok masuk dipake nu nyunatan nya da ieu mah dek dipake ngawinkeun ku aing si nyai teh cenah abrag-abragan dina singa Depok lamun bisa mah aing hayang leuwih mung singa Depok hayang singa nyaan gitu ulah Gusti saya pisan teh ide teh nya nah halus kumaha sieun moal mayar panayagan singa Depok nah da panayagana dihakan ku singa timalan lir pendra barang nuju raos dina rasa kabungah manah kagungan putra istri gelis kawanti-wanti memang ieu putri teh parantos kasohor ka mana-mana kagelisanana Mustika Dewi Atanapi Purbaningrum begituna ieu utusan ti nagara astina Rasidorna miwah sadayana para Kurawa ngalet ngengkeuy ngabana aleut umat-umat jatang pinang wireh putrana Prabu Duryodana Raden Mandrakomara katari kata jika pati-pati kapentang asmaragama ku ieu sang putri surak hambal-hambalan surak hanadayo ana dirada meta ana jaran medal saking krongkeng pranyataan apa oh ana dayo geuning Gusti aya tamu paduka tamu ti mana katinggal nama ti negara Astina geuning aya kasepuhan Rasidrona yap sadiakeun di pagelaran tilu pikeun tamu-tamu nuliana geuning naon itu teh nu disareret wow kareta Gusti nah mawa jampana dulu itu nahonya pesta eta teh kitu oh mangga linggih wayahna tampi tamu belah ditu sae Romeo sampurasun angen rampes paman datan nerat tangga demane wapakulingan rana Dedayok ingkang sampun prapta aduh anger semah pangabaktos itipun mang nampi nuhun haturan rawuh kasuhan mangalinggih ngenakeun ieu pun anak tuang putra teteh laras pun anak Aswatama ngaranna lu bagja aturan rawuh sepuh nampi ngen nampi mangga tamu-tamu nu sapalihna supados di pagelaran tilu bae anger citraksa itu marang saparto marmo wirupaksa daruk citra sobat citra nggih mangga linggih di pagelaran tilu wae eta jajarkeun gotongan-gotongan emas picis kumarin cingin teh jumanten mangga
Marwata Suta Bingah Amar Wata Suta Bingah kagiri-giri ningali dedayo ingkang sampun prapta Bingah Amarwata Suta Bingah kagiri ningali dedayo ingkang sampun prapta ningali dedayo ingkang sampun prapta dedayo sampun prapta ingkang sampun prapta Sang Nalendra Prabu bingah ningali tamu sasatna ieu teh anu dikenal pisan Resi Drona anu kasohor ieu teh hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kagungan Padepokan Jajar Sokalima nah asa kagunturan madu kaurugan menyan putih sepuh haturan kasepuhan nuhun anger nampi kana pembage ieu tuang putra talaras ieu teh pun anak anger mungan saese saesena ngan hiji-hijina anak teh namahan deui mang teh nya kabur-kabur bojona nya wilujeng tepang atuh pun adi Aswatama nampi nuhun lan aturan rawuh sepuh dupi ieu teh patih kaula ieu teh anu nuhun nger gararagahnya urang dieu duh nya kalayana atuh ieu teh ruas nu taya papadana ai kabingah makomo ai bungahna dipoe ieu kaula teh sasatna kagunturan madu kaurugan menyan putih anu arang langka pisan tiasa tepang sareng jalmi anu kasor tuh dengekeun Aswatama nepi ka kieu wibawa jeung ngaran kolot nepi ka nagara ieu ngaran ama turutan kumaneh iya sanajan hirup ngalalana salirana tapi aing ngeureuh nikreuh mah geuningan dina bab usaha naon we sarek daek sabab bisana kasohor jalma teh ku karyana nya ku gawena tak itu turutan matak tuluikeun ieu pasantren Jajar Sokalima teh nya alhamdulillah anger kumaha kasepuhan di Jajar Sokalima teh ayeuna teh parantos luar biasa canggih na kabina-bina parantos jadi pasantren modern parantos segala komputer laptop pokokna anu dalalaptar teh ayeuna mah ti kalangan tengah kahandapah arang langka ayeuna mah seseueurna ti kalangan tengah ka Cianjur nya kaluhur ae heuh tah kitu anger komputer oge internet oge parantos Core 2 ngalangkungan milenium ieu Pentium 4 dina milenium ieu teh alhamdulillah atuh nuhun kitu ceuk mah oge engke mah bilih ieu mah bilih anger bade hubungan kerang mang teu kedah ka itu dina internet
www nih teh muncul bahasa Inggris www.dorna.com meureun ta eta heukeun bae atuh teh iya nuhun sepuh nuhun gitu punten emang beki heureuy eta teh sekolah teh iya sajabana timang beki heureuy teh beki udud eta teh iya nu mawi oge kitu laras salajengna atuh aya naon sepuh kieu anger tapi punten eta jauh di jugjug anggang di tiang teh mangge bilih ngarepotkeun panginten ngaganggu anger nuju sibuk panginten di dieu anteun teu sawios sareng punten ieu teh bade rada lami bosan ngobrol teh sanes teu apa mangkana tata cara etika nyemah ya da ai nyemah mangringan komo lamun ti peuting mah ulah leuwih ti 10 menit komo lamun pribumi geus heuy buru-buru pamit nya kitu tapi punten ieu mah bilih lami ieu mangga mang teh salarasina maka utus kudu jadi ratu ngemban timalan anu jadi raja ti nagara Astina saperkawis dua perkawis tilu perkawis saperkawisna nyaeta baktos kal salira jeung anger ti anger Prabu Duryodana olo nuhun damang sang Nalendra Prabu aya hibar dina waktu ayeuna kaduana perkawis mang teh kieu kapetokna ku sang Nalendra teh kumaha wireh sang Nalendra Prabu Duryodana teh pan kagungan putra pameget Prabu Suyudana teh kagungan putra pameget dupi kakasihna Raden Mandrakomara sanes Raden Komarudin sanes Raden Mandrakomara sanes Mandra lanceukna Omas sanes iya atuh eta mah kasep tadi malangkung leres nya kasep ngalangkungan Asep Syahroni nya 11-12 yang lurah anik mah kasepna eta budak nya rada sipit leres nah ari eta putra sang Nalendra teh sasata parantos remaja putra nyaeta budak teh keur gering nang tunggalang layung peuting tega kana sare beurang tega ningakeun barang daang si horeng si manah koreng eta budak teh keur kaserang panyakit birahi nyaeta kapentang asmaragama ku wanoja lami tilami budak teh melak-melakan wireh katarik kataji kapati-patina teh sanes kumulian tapi kutuang putri begituna manawi eta tuang putri teh acan kagungan bebene putra Nalendra di Astina bade ngaleuleungkeun ka tuang putri manawi bahan katampi mang teh jangakeun sejapang lamar jangakeun sabda paang lamar ku kituna tingali di luar gotongan mas spesies kumarincing inten jumanten kinten-kintenna teu acan kagungan bebene eta tuang putra mang teh kapetok pikeun ngadugikeun amanat Nalendra gitu kaayaanana tak kitu namang
ngayakeun walerang anu pasti upami teh mah ditampi ipang lamar mang panginten wangsul deui bade ngabantun itu putra naraja gitu menawi teh bade ngalamar bade naroskeun nah kinten-kinten bade ditampi upami ipang lamar ditampi panginten ayeuna keneh oge aya utusan ti dieu ka astina pikeun ngabantun eta calon panganten pamaget tak itu bari sakatenan urang rengsekeun pertikahan nya urang walimahan di dieu malihan ayeuna teh waktos teh aduh ningang dina rejeki teh ningang dina waris ceung mau ge kumaha kinten-kintena anger ieu tuang putri bade dipileuleungkeun tih kaula bagja ai kasepuhan kaula teh ieu teh bunga anu luar biasa lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalagir di ieu dunya masih keneh gede ka bunga kaula komo deui pan pibesaneun teh jamina wah raja berat beunghar bro di juru bro di pantai ngalayah di tengah imah buncit leuit loba duit iya sami jami jago sareng urang dieu pokona tuang putri sareng pun incu mah bakal disebut bebelahan terong adu manis cek mau ge iya pada wajah jadi tuna gitu jadi ai kange kaula mamangga teh teuing mangga bagja nanging ieu teh parantos tapi punten ieu kumaha kaula teh parantos janji sareng ieu Kipati kumaha jadi pati-pati kaula gaduh mantu ge nyaeta hayang kajelema anu bisa ngelehkeun ieu patih kaula ieu anu parantos direncana ku kaula kumaha nger saemara nah tiasa disebut saemara jadi saha nu bisa ngelehkeun ieu patih ieu pun adi ieu laras tah neme bakal diangkat ku kaula jadi mantu kaula suata mah kaula kumaha lah nah atoh we etang-etang mecakan ilmu anu kamari teh geuning alus lalaki teh ngaranna ulah leutik burih anak wanita mah nying hareupan naon-naon oge kahareup temongkeun dada teh pan kitu ini dadaku mana dadamu lalaki ngaranna jadi cinek nama saha anu tiasa ngelehkeun ieu tu patih nagara leureut eta anu bakal jadi mantu kaula hor da teu dibantun calon panganten pamagetna oge kumaha ieu mah upami diwakilan gelutna wah tiasa mangga oh tiasa beres tamah temokeun anak wanita teh ulah lobak ulah kecing sanajan aya kereta api ge lamun lempang teh terus jalan malah nu ruksak teh ulah urangna tapi kereta api nu kudu runtuh tak eta lalaki nya ari hayang sohor nya atuh nuhun upami kitu mah ieu teh dinten iraha bade ngawitanana ayeuna ge tiasa mangga dinya we di alun-alun
tapi panuhun kumaha boh ti pihak kaula boh ti pihak salira di mana aya nu eleh ulah dendam moal ai carana kieu mah nah ieu kedah ngangewaragan teu kedah tong disebut raja berat beungarkeun di waragadan kaula ieu mah urang nyieun acara dadakan we lah nya bade sabaraha hiji kinten-kintena anu anteu hiji heula we nanging upami panginten anu eleh anu hiji eleh tah pasti meureunana anu daftar teh rada kurang nya da biasa urang astina mah pagede-gede sungut nya sae mangga tak kitu we rupinanya kira-kira pati sanggup jagakeun sadaya lain jagakeun sadaya lain kudu kitu jadi patih mah tanggung jawab garana hoyong ningal ai putrina teh nu mana ulah waka ditemongkeun eraan si nyai mah iya eraan si nyai mah panggih jeung jelema teh ngeluk nya gitu saya atuh anger mangga di alun-alun mah tempatna di alun-alun mangga tak kitu geuning tam gimana urang ngariung heula kira-kirana saha wae nu rek daftar ngawakilan ieu temok malah di ditemongkeun ka wani temongkeun ka wani lamun ka wani ditemongkeun ge biheung teh awewe teh bogohna ka aswata mah nya wa teh jado aswata mah gitu mudah-mudahan ya mah nya atuh cenah lamun maneh teu bogoh kenek waing nya nah amat teh sepuh kitu aya keneh nafsu normal keneh aing teh nepi ka kitu eta ngomong nya nganggap lemah we ka aing teh gede keneh aing teh nafsu teh nya kitu paingan atuh itu meni naon sia teh tadi geuning aya nu dagang rada bencerang oge meni teu ngiceup-ngiceup jika indung maneh mangga atuh anger ayeuna mangga diantos semuanya ayo diayakeun heula riungan heula kangge ngabentuk panitia saemara entong lila tong make jeung panitia sok tugaskeun keamanan ayeuna mah timbalan sakitu menta supaya sok itu menta supaya ngadahar heula nog hayam jeung seprit balur kucimane eta leungeun ngaing percaya kana kasaktian bangga paduka diestokeun tenang sok bentuk we saurang panitia mah lah ngahaja hiburan mah hese aing teh geus heubeul hayang nempo nu pasea hayang nempo nu gelut kaula yakin patih bakal sakti mandraguna sing persanten nyi anu geulis anak ama ieu amanah
Kapal air raja. Oh, itu diguguh kumaha lalawora. Iya. Ki Adi, nan kadieu. Kumaha Gusti? Kayak urang ngadongeng heula sakedeuna. Ini ieu teh naon? Lumampah ka alun-alun ieu teh. Memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun. Wayahna pangumumkeun. Itu jelema nu lalariwat pisirek lalajo. Akang dek gelut ayeuna. Naon dek gelut tapi mah gelut teratur kayak nu matak dongeng dah heula. Senopati lan patih nagara ngandika ayana ngaon ieu teh Gusti. Iya. Jadi lamun urang ngahulag kana kapal lain Nalendra dina harti bakal dipesat urang. Wah, urang nawe sing apal kana adat dunungan. Ulah sagala disempat kene sakarepna. Nya, da urang mah bawahan kudu meuli hatena. Oh, pogo we. Ai bieu tamu ti nagara Astina teh dek kalamar. Nembe teh ngalamar sang putri Dewi Purbaningrum. Mustika Dewi. Iya. Kumaha keresaheun putrina? Asa ditanya putrina mah. Ngani mah karep-karep raja we. Maksudna mah anu di dongengkeun tadi teh geuning. Yen cenah hayang pesta nagara, hayang nyaemarakeun budak. Atuh puguh we. Aya jalan kumaha meuntas. Aya nu ngalamar langsung ti nagara Astina. Nya bieu teh cinekna mah urang saemara. Akang teh rek jadi jago saemara. Wah. Percayaan teh naik ka salira. Aib ka salira mah percaya da puguh salira teh bebenteng nagara anu sasatna dipiagul ku Sang Nalendra. Ya. Nanging urangna we cing ati-ati ulah sombong. Sabab di dunia ieu teh bisi da puguh jelema mah heueuh aya lemahna, aya leuwihna sokeuna ku apes. Keuneh lah. Dina sasi ieu mah ningang dijaya salira mah. Sing percanten kana etang-etangan abdi. Nya. Nyokot tina hitungan naon? Tina aboge dibantuun. Tina manis pahang dibantuun. Ya. Jadi ayeuna teh para kurawaker ngumpulkeun anu rek asup nu saemara sabab ai calon panganten lalaki mah teh dibawa. Ieu teh diwakilkeun ya. Ai urang Kurawa mah da gerede sungut. Nah, ieu teh moal ngaganggu kana anggaran belanja negara, waragadna ieu teh datang tos naon ge kaituna teh bakal aya waragad ieu teh. Tenang. Waragadna mah itu panglamar ti nagara Astina urang pake waragad. Tah atuh kitu sae sugana aya leuwihna kangge ngomean jalan. Iya. Kangge ngarehab. Kitu kulat. Iya. Wayahna maneh panisiaan. Hah? Oh, sae mangga. Diajar. Ana mah kedah diajar mangga teh cing parantos biasa. Baru kana anu sok nyamut nu hajat-hajatan teh saha da abdi. Ngan teu bisa mukodimah.
Oh diajar sok seburu-buru celukan dagining wayahna ka sajumlah pasukan para petugas negara wayahna tempat di alun-alun kulon wetan kidu kaler jaga saeutik gedena ieu teh di alun-alun loba nu lalar liwat anu ulin jeung sajabana tangtuna bakal nyereg bakal lalajo wayahna diumumkeun ieu yen diayakeun saemara dina poe ieu mangga atuh dihaturkeun ka para pamilon di nagara Astina bilih kahiji kadua katiluna supados ngintunkeun daftaran saha anu bade ngiring saemara ngawakilan putra Sang Nalendra Prabu Duryodana sampurasun mangga salira itu salagarana leres nuhun pisan anu kaleresan pisan dina waktu saena teh parantos aya anu bade majeng kana ngiringna saemara ieu ngawakilan putrana Raja Nagara Astina leres saha kahijina ieu da catatanna dibantul kumaha urutan kahiji kadua katiluna tayeuk mangga diaoskeun deui ke dihaturan nini nanging dina pelaturan saemara teh teh kumaha wae bilih ieu mah bilih nampi oh ieu nu kahiji ieu teh saha Aswatama nu kadua Cinta Asih itu sanes Cinta Asih Citrayuda oh Citrayuda anak ieu mah jadi panitia teh nepi ka ai panon gede nya mun 10 kalian panon aing atuh anu geuning eta urutan ka 3 teh mah anu kadua nama geuningan ieu teh Citraksi geuning opatan heula upami eta anu jagona wungkul areleh kabeh nya wayahna murid mang teh bade wangsul leres sae mangga antos atuh ditu teu aya pelaturan teu aya imarek make senjata sok bebas dek make pakarang dek make katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan mangga iya aduh teu dibawa senjata yuk iya nanging aya pelaturan mah kumaha di mana-mana aya anu semplak tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot teu meunang aya tungtutan oh jadi teu aya tungtutan naon-naon tapi kudu bebas ku cara hukum saemara aulah nepi ka pae atuh hieun meureun iya sesebat eleh we atuh ya pokona mah kitu we pokona mah ngan ieu mah bilih aya nu kalepasan nepi ka ngalepek teling kumaha sia suata mah tong tuluskeun wae kitu nya rada teu ngeunah hate teh nya malah penting tadi ngimpi ngeujeun aing teh jeung Aswata mana keur nyeri huntu budakna deui punten ah Aswata mah di nomor 3 keun kumaha Aswata mah di nomor 3 keun nah geuning ieu mah urutan ka hiji daek teh pindahkeun nu kadua jadi ka hiji nu katilu jadi kadua nya kitu teh naon atuh mangga kitu we tah mah sok mangga
Ai putrina tiasa dipamerkeun teu eta mah teu tiasa rupina mangga ngawitan bae uliang mangga dihaturkeun rupina ka saderek Citra Soma anu bade majeng ngiring sayembara sakacek payun aling Syahadeh kakasih teh baca we di dinya tuh Citra Soma di dina mah nuhun atuh Mang Soma Mang Soma teh salah sawios ti astina rayina Prabu Duryodana ulah lalawora adi raja kieu oge nuhun bade ngawakilan putra pun anak nyata Mandra Komara putrana pun lanceuk putra Tuang Raka leres saya Tega Lara Tega Pati ya mudah-mudahan lah tiasa ngelehkeun jago sayembara dina harti bakal kacanak eta putri siap kapayun moal 3 menit atuh bulu jenuh kieu mah ningali tangtungan ge watir aing deungeulna ayeuna mah ke watir totongkeun ge huluna jelema bongkok meongeun kieu mah ira harek meunang nah setengah hina teuing maka jeung bengkok meongeun teh jadi bandingkeun jeung itu mah nu tukangeun tuh jiga papatong gitu kasaha teh goblok teh monya siapa nih sia ambek udah teh disebut papatong aing mun jauh-jauh papatong Jawa teh gitu lah maneh jiga kini-kini Sumatera yakin sampean bakal dipikeun lamun eleh eta putri ya jangan mangga teh teuing kaulah mah keputusan raja we painten iya siap mangga paranto siap ya already yes mangga ulian mangga ayeuna kaulah ti bonsel hiji nyangakeun ka bonsel 2 nya cik atuh ya